gumulung jadi hiji jeung puserna urang nyaeta tadi. Jadi naon alak anu sambung Cerita Galita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. oh nya uhe hayang nepi kana pasipatan eta teh henteu gampang. Jadi mumpung ayeuna urang masih kena harirup nya uang manfaatkeun ku urang dina perjalanan hirup ieu urang diajar. Kan kuring tadi ngomong ke si uhe di berkelana kuring teh keur neangan jalan anu bener jang kahirupan kuring. Ulah nyampe kuring nyanyiakeun kesempatan nu geus diberi ku Gusti. Uhe hatur nuhun pisan nya kana informasina tentang masalah Semar. Tapi kuring hayang nanya ya uhe, kuring aya nu kene penasaran. Kuring hayang nanya gambaran tina wujud Semar. Bukan nyane apa? Oh Sep, gua ngelanjutkan ceritana. Pasti abahna si uhe ceritakeun ieu panjang lebar tentang Semar. Apa mana geus apal gambaran tina wujud Semar? Ari secara spesifik mah kuring can apal, ngan kuring pernah diajar tentang gambaran wujud Semar teh kumaha. Tapi lamun sakirana ayeuna si uhe daekeun nyaritakeun anu pernah dicaritakeun ku abahna, kuring mah setuju. Jang nambah pengetahuan kuring, ya termasuk maneh merenya Bom. Ya justru eta aku sabab penasaran oge. Ya pasti ieu aya lanjutan caritana. Kumaha uhe daekeun nyaritakeun tentang gambaran wujud Semar cuk versi abah didinya. Nyari kuring mah kumaha anjeun duaan, ya kusabab anjeun duaan menta da pesan abah kuring lamun aya nu menta nyabikeun. Kumaha deui atuh ari geus aya amanah kitu mah nya sok paparkeun uhe, kuring oge sarua penasaran kau si Bom. Oh uhe sok paparkeun dimulai kunjung Semar, terus dungget Semar bodas awakna hidung, terunjuk leungeun katuhuna ngacung hiji, leungeun kencana meber 5 ka tukang, sarungna kotak-kotak hidung bodas, terus terakhir kantong Semar. Ya tuh. Tapi disclaimer deui, kuring teu boga niat narik keyakinan abah kuring kanyarane. Ieu keyakinan abah kuring ti dongeng leluhurna, kuring moal ngakui ieu caritaan ti abah kuring anu pangbenerna. Masalahna falsafah tentang gambaran wujud Semar loba. Jadi maraneh duaan termasuk kuring kudu bijak memahami caritaan falsafah gambaran tina wujud Semar anu pernah dicaritakeun ku abah kuring. Masalahna kuring gen teu langsung diteureuy buleud, teu langsung dipercaya 100% eta caritaan abah kuring teh. Ya, masalahna ieu caritaan memang kudu dialami jeung dirasakeun ku diri urang-urang sorangan. Jadi henteu bisa eceuk jeung cenah. Nya kaharti uhe da tujuan kuring jeung si Josep gen nanyakeun teh lain rek nyaruakeun terus engke didebatkeun. Nya uhe bener cuk si Bom. Ya intina mah uang saling berbagi pengetahuan we ieu mah diskusi gitu anu positif. Gatulah kitu mah jongjon kuring nyaritakeunana. Cuang ditekankeun deui nya. Ya abah menurut tradisi leluhur. Jadi falsafah gambaran tina wujud Semar teh memang aya 7 cek leluhur anu ngabejaan ka abah.
Wajib pasti rame ya mah. Jero deui geura ieu caritaan. Buat lauhe urang ieu teu sabar. Heug atuh Bom. Cong dimulai. Anu kahiji, Kuncung Semar. Kuncung Semar teh aya anu ngobrolkeun salapan, aya anu ngobrolkeun 18, aya anu ngobrolkeun 7. Kabeh oge teu salah. Da tujuanana mah nya sarua. Naon atuh tujuanana we? Nya tujuanna mah nyaritakeun gambaran sifat. Oke, ayeuna uang dirunut ya, hiji-hiji. Oke, ti salapan. Kuncung Semar teh jumlahna cenah aya salapan. Salapan di dinya simbolisasi tina pasifatan Allah nyaeta Asmaul Husna. Dimulai Rahman Rahim, Malik Kudus tepikeun ka Sobur nu terakhir. Sifat Allah anu salapan eta teh kudu mampu ku urang diaplikasikeun di kahirupan sapopoe. Jadi lain saukur dibaca hungkul Asmaul Husna teh, tapi praktekkeun gawekeun dina kahirupan sapopoe. Terus nu kadua 18. Angka 18 eta teh simbol ti kamanunggalan sahiji angka. Ayeuna 8 ditambah hiji sabaraha? 8 we. Ya 8. Ya bener 8. 8 di dinya nyaeta perangkat nafsu nu aya di diri urang. Rodiyah, Kamilah, Sawiyah, Mardiyah, Lamamah, Amarah, Mulhamah jeung Mutmainus aya nu ngobrol Kuncung Semar jumlahna aya 7. Kan urang teh geus diwaris ku Allah sareng Rasulna. Ti Allahna sifat Rahman Rahim, ti kanjeng Rasulna sidik, amanah, patonah, balagoh. Jumlahkeun sabaraha? Sidik, amanah, patonah, balagoh, Rahman Rahim. Genep pohe jumlahna 7 ti mana? Nya memang genep warisan ti Allah sareng Rasulna mah. Tapi warisan eta moal bisa kaaplikasikeun lamun eueuh anu hiji nyaeta urangna. Jadi 7 teh jeung saha? Nah jeung diri urang. Tah ketika geus kaaplikasikeun manunggal gumulung jadi hiji nyaeta akhlak anu sampurna. Luar biasa. Pom lamun eta pasifatan aya tapi anu aplikasikeun na eueuh mah ya jadi eueuh. Wajib oi lanjut uhe turutkeun. Oke, anu kadua beungeutna bodas bari nyengir dengan nyerengeh seuri. Eta teh simbolisasi gambaran tina hate anu bersih. Terus anu katilu awakna hideung. Nah, eta teh simbolisasi ti pasifatan taneuh. Mantap. Wujudna Semar udah pakai baju, terus awakna hideung. Nah, terus didinya Semar mah lain jelema beunghar dina gambaranna oge, tapi jelema anu sederhana. Da Semar mah kahiji henteu manja, kaduana henteu pulah pilih, nu katiluna pekerja keras. Tarik deui kana pasifatan taneuh. Sok ra taneuh mah sugan taneuh ayeuna ditincap ku urang ngambek henteu lin, terus ayeuna dikiihan, terus ayeuna dipodolan ku sato, terus ditempatan ku tatangkalan, ditempatan ku jukut. Sok pernah henteu ngobrol ka Allah, ya Allah abdi mah teu narima awak abdi dipake sangeunana ku makhluk anjeun, henteu lin. Tah jadi gambaranana anu sajatina mah urang kudu bisa kawa sifat taneuh narimakeun sumurah pasah ka Allah. Lanjut nu kaopat, intisarina banyak mitri teuing. Anu kaopat leungeun katuhu si telunjukna ngacung hiji. Eta simbol ti nu maha tunggal nyaeta Gusti nu maha suci. Nu kalima
leungeun meber 5 ka tukang. Nah, eta teh simbol tina naon? Nyaeta simbol ti warisan baginda urang Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eta sidik amanah patona balagoh gumulung jadi hiji jeung puserna urang nyaeta tadi. Jadi naon alak anu sampurna. Turun we nu disebutkeun naon? Salat. Hartina salat teh kasadaran nu sabenerna mah. Sok geura dina suratna aya dina Al-Qur'an. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah instrumen untuk menghindari perbuatan keji jeung munkar. Jadi esensi salat dinya naon? Akhlak. Terus nu kagenep sarungna we kotak-kotak. Hideung jeung bodas. Nyaeta simbol bahwa orang teh hirup kudu lepas tina dualitas, baik buruk, haram halal, untung rugi, dulur batur, baraya tetangga. Lepaskeun nu itu teh supaya orang teu melekat karena salah sahijina lamun orang melekat geus moal bisa balik. Nu terakhir katujuh, kantong semar. Kantong semar nyaeta simbol tina naon kakosongan. Kosongkeun jiwa urang supaya urang bisa narima pangarti anu bakal nyalametkeun diri urang anu sajati ku kabersihan hate. Eta teu gumaing, teu gumaku, teu asa aing uyah kidul. Geus hancur pokona mah pasipatan-pasipatan anu akuan di diri urang teh. Tah, itu baheula abah kuring nyarita. Waduh, luar biasa. Sakitu jerona. Luka tebak urang mah inti salina berarti kabeh oge aya dina diri urang sorangan. Berarti hirup anu bener teh sing bener we akhlak urang. Wah, bener luar biasa ieu ceritaan abah di dinya we. Luar biasa bener bombong. Aduh, atuh nuhun pisan we. Urang boga pengalaman pangarti anu luar biasa ieu. Meureun ieu maksud tujuan guru urang teh. Sangkan urang neangan kuburan Semar. Nya ku Allah we ayeuna ditunjukkeun ka dieu ka lembur. Balik ka lembur, papanggi jeung maneh bombong. Nya jeung maneh uhe ngumpul ngariung. Wah, indah pisannya mengerti Allah.